Sanyanyana ari jalma anu nempat dina kaikhlasan anu sampurna anu ngajadikeun kana yen eta jalma teh insanul kamil, insan anu sampurna dina kaimananana, eta moal pernah bisa hasil saumpama can bisa ngadenge sora jelema lir ibarat seperti sora onta dina pada teu matak mangaruhan kana hate. Da urang lamun ngaliwat ka domba, ka sapi, ka kuda, tuluy eta domba ngabehehe ka urang, embe nyeri hate teu urang henteu, atawa ngaliwat ka domba ngabehehe ka urang, embe maka jadi takabur teu urang henteu. Tah jalma anu imana sampurna eta tak ubah seperti kitu. Dina nalika dihina, dicacat, diledek, dikumaha-kumaha, dina digorengkeunana ku jalma teu matak mangaruhan kana hatena. Jadi dipitnah jiga kieu hatena tetep henteu matak ngajadikeun putus asa tina rahmat Allah, henteu matak ngajadikeun nalangsa, henteu matak leuleus pikeun nuluykeun juang, tapi nya tetep we kitu istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, henteu ngarasa minder, henteu ngarasa rendah diri. Sok sanajan sakabeh jalma ngahinakeun moal kitu. Jadi moal nyeri hate moal aya dendam nyantai we dina ibadah tetep istiqomah. Cek batur, wah saya mah ria ibadah nage lain ajengan, ustad palsu ngan bisa ngomong mungkul. Eta omongan makhluk jika kitu moal matak ngarobakeun kana hate pikeun tuluy ibadah ka Allah Subhanahu wa taala moal. Atawa aya pujian tinu nami makhluk, ieu sakabeh jelema muji seeta mah jalma soleh, seeta mah jalma bageuran, seeta mah ajengan, seeta mah abuya, seeta mah wah dengan berbagai macam pujian dan sanjungan, tetap moal ngarobakeun hatena pikeun istiqomah ka Allah taala. Jadi moal aya sombong, moal aya takabur, moal aya beukah irungna, dipuji teu takabur, dihinakeun terendah diri, tuluy we jalan da apal yen eta omongan tak ubah seperti angin anu isuk ninggeto bakal leungit. Dina pada nya rek sahebat kumaha wae ge omongan batur eta ngan sekedar sora, jadi teu mangaruhan kana hatena, teu mere tapak gawe kana hatena pikeun eureun ibadah atawa tambah-tambah getol ibadah, henteu tuluy we istiqomah lempeng. Tah jalma nu tepi kana eta martabat maka eta pasti jalma anu ikhlas kalawan sampurna jeung jalma anu boga titel insanul kamil. Salagi urang can bisa tepi ka dinya nya akui urang can jadi insanul kamil. Kakara digoreng-goreng ku batur undung geus embung ngaji, insanul kamil di mana itu mah? Ditanya ku tatangga ku babaturan anu geus boga gawe atuh mang, gawe mang, entong haya we ngetruk-ngetruk tasbih mang, sadar mang, dahar lain nu ngaran kuluh mang, dahar ku sangu mang, nyeri tah hate nyari tapi henteu matak ngarobahkeun kana kayakinan tuluy urang ibadah, tuluy urang siar, goreng-goreng bea karep urang entong putus asa, jeung entong ngarasa nu ngaran jelma pasti bakal ngajauhan urang ku sabab urang digoreng-goreng. Entong da urang ibadah ke Allah lain hayang dideketan ku jelema, lain hayang dijauhan ku jelema. Atung kan kata klarifikasi nya sacukupna, teu kudu ngabeakeun waktu tuluy we pikeun ayeuna gegelutan gitu. Lain insanul kamil. Nya tau bae seperti kieu lah urang lamun ngaliwat kanu ngaran domba. Disada eta domba embe nyeri hate teu kan henteu tah, atawa ngarasa dipuji teu urang teu disanjung kan henteu, tenang we
tah lamun geus kitu insanul kamil urang deukeutlah kana jadi insanul kamil dina nalika tubtu neangan kariduan Gusti Allah. Saur Kiai Musonib sanyanyana ieu bait eta dicandak tina cariosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakmulu imanul mar'i, saur Kanjeng Nabi, moal sampurna imana hiji jalma hatta yakuna sehingga kabuktosan naon anasu manusia ingdahu disandingan itu jalma kal abair eta seperti onta. Jadi dipuji henteu tinggi, direndahkeun teu ngarasa hina. Tuluy teu matak megatkeun kana kaistiqomahan urang pikeun nuju ka Allah Subhanahu wa taala. Da eta kabehanana timbul tinu nami godaan. Da kadang kieu ye dina nalika urang tuluy istiqomah bisa ngaji, bisa ibadah, bisa ka masjid, bisa taklim, digoda urang kuno ngaran harta sehingga sabada aya harta urang teh jadi males ka masjid, jadi males ngaji, jadi males taklim karena beak nguruskeun harta kagoda ta urang. Atuh ayeuna teu boga harta justru dikahandapkeun ku Allah taala teu boga naon-naon, maka loba lain hiji lain dua. Awalna osok ka masjid, awalna osok kanu nami taklim, awalna osok salat zakat jeung sajabana, tapi pas dibere miskin ku Allah taala lain deui ngarumas tapi kalaka nyalahkeun Allah, nyalahkeun takdir. Tungtungna teu daek salat, teu daek zakat, tara daek ka masjid jeung sabangsana deui kagoda teh. Intina istiqomah teu di jalan Allah henteu. Aya oge anu keur gawe dina nalika gawena abe untung urang bohong, abe untung urang nipu. Kagoda tak kuno kitu. Tungtungna dina usahana teu sesuai jeung parentakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kagoda tanu kitu ge. Nah, aya anu leuwih kagoda tina salianeun eta. Nyeta ku omongan batur. Ku fitnahan batur. Urang eukeur tenang ngaji, urang eukeur tenang resep ka masjid, urang eukeur tenang ibadah. Digodalah, digodana ku fitnah, digodana digorengkeun, digodana dicaci, digodana dicarekan. Oh, beak. Tungtungna embung deui ka masjid, embung deui ngaji, embung deui siar. Kagoda tak kuno kitu. Jeung entong oge urang teh istilahna eleh ku caritaan batur, nah bet eleh ku caritaan batur. Urang erek nuju ka Allah taala jadi terhenti ku peda omongan batur. Kata aya deui nu ngomong henteu ti batur ti keluarga geus tong ngaji deui kieu we. Coba rek kumaha kitu teu didenge ku urang dalam dinu ngaran waktu ngaji dinu waktu suluk anu ku urang dicekel kudu hiji tuh saha nya mursid urang batur ngaledek lah si eta mah Syria si hayang ka tingali ku batur. Wah geus we ngomongna teh garoreng we. Da moal aya ngomong nu halus. Maka lamun aya cacian ku para ulama disimpen dina karanjang emas. Lamun aya pujian disimpen dina tong sampah. Eta para ulama. Nah, disimpen tina karanjang emas karena boleh jadi ieu cacian teh matak ngajadikeun urang introspeksi diri tur memperbaiki diri sehingga dipilih. Gitu. Oh benar urang teh kurang ieu, oh benar urang teh teu ieu. Lain berarti kalaka jadi eureun cicing embung murungkut henteu. Batur ngomong ngaledek ngahina hatur thank you, geus we cukup. Teu kudu di aing nyawa kasih anuna, teu kudu geus. Dadi Allah eta oge hakikatna. Duh. Nya kitu teh aya anu muji, santai bro. Ye. Wala si Arya nya kasep ganteng jiga nama Arya mah tos duginya kana martabat wali jiga nama Arya ieu teh tos lebet kana martabat muqarrabin masyaallah ieu mah mimbabi aulia ilah mimbabi ulul ilmi. Wah dipujilah si Arya maka entong katipu tong daek urang ngadenge eta carita. Nah karena moal aya anu apal ka diri urang terkecuali urang eta teh taubas jiga kieu Arya si Arya sok hitut cekuk hitut tuluy cek si Aceng teh jeung cek si Kamal hitut si Arya meuli seungit
meni Masya Allah kasturi ge eleh cing eta kira-kira ngaledek apa ayeuna muji eta ngaledek eta urang dikitu-kitu jadi bangga nyaho urang ge apal bau nah naon ku urang dipigawe kan ieu teh ditutupan kagorenganana ku Allah Ta'ala sehingga batur ngan ningalina nu halus mungkul jadi entong ayeuna kalaka mengikuti caritaan eta tungtungna urang teh poho culjog-jog tinggal ikeun tak kabur ka dituna cadu lamun tepi ka Allah Ta'ala rek saha-saha wae oge da ka Allah Ta'ala mah kudu ninggalkeun rereget perkara nu cumantelan jeung pujian perkara cumantelan jeung hinaan dina hate ilangkeun da jalma anu neangan pujian di hareupeun manusia cadu lamun bakal menangkeun pujian di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala jelema anu neangan darajat di hareupeun Allah Ta'ala cadu lamun manehanana boga niat neangan darajat di hareupeun makhluk beh dieuna jelema anu neangan darajat di hareupeun makhluk moal bisa menangkeun darajat di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala carana nya jiga bieu tong pati teuing didenge salagi urang aya dina jalan benar salagi tujuan urang benar salagi nyareat urang saapik-apik mungkin ieu teh sesuai jeung nu ngaran hukum maka jalan tuluy saapik-apik mungkin ieu teh sesuai henteu ngalanggar ka nu ngaran hukum syariat maka jalan tuluy batur teu ngeunah batur teu resepeun tingali kurang lamun urang ieu aya dina jalan nu bener tuluy teu kudu era teu kudu ayeuna sieun naha ye naon nu ku urang dipigawe moal mungkin bakal dipikaresep ku sakabeh makhluk pasti pro kontra aya wae pasti nu satuju jeung nu teu satuju moal eureun nah jadi anu kudu ku urang ditingali ieu urang keur cicing dina naon bener apa salah lamun salah eureunang lamun ayeuna bener teu kudu didengekeun batur